Kumaha mang, geus beres magawean teh. Terus tuh Pak Haji tadi ge terus beres. Oh syukur atuh. Ari kenteng mu ajarna geus ditapalkeun. Tuh Pak Haji teu ditapelkeun kenteng mah. Nah, atuh teu ditapalkeun, pan kami tengah aja beli kenteng teh. Ada ditapalkeun, pan bocor kenteng itu nah. Teu ditapelkeun Pak Haji kenteng mun ku abi dipasangkeun wungkul, teu ditapelkeun. Ya sarua keneh, maksud kami teh ditapalkeun dipasangkeun teh ya. Oh nya benter atuh Pak Haji, aya dipasangkeun mawasangkeun hungkul, mun ditapelkeun mah dilem. Gitu. Ya makan dipasangkeun teu ditapelkeun teu dilem. Sarua keneh, berarti geus ditapalkeun aya geus dipasang mah. Atrapi kedah di lem wae Pak Haji. Ya teu kudu kapan eus mang. Oh, mohon atuh. Aduh, mana kudu jelas we ngobrol teh ieu mah lah.